Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pujining ati anu ning unggal detik disarangan kurasa sumerah diri. Sumangga urang sami-sami sangakeun ka pangkonan Allah Subhanahu wa taala, zat anu maha welas, maha asih, tur teu pilih kasih ka sadaya umatna. Sareng anu parantos ngalungsurkeun mangrupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya. Langkung utami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat parantos dipasihan napas kahirupan. Dina danget ayeuna alhamdulillah dina raraga pasang diri piantara bahasa Sunda dina raraga meeling poe indung sadunya simkuring tiasa ngiring janten pamilon dina danget ayeuna. Sholawat kali salam kehormatan mugia tetep dikucurkeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Agung Habibana Nabiana Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, tabiina, kulawargina, oke insyaallah ka urang sadaya salaku umatna anu nuju sami-sami diajar turut tumut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Girang pangajen anu kusimkuring dipika hormat para pamilon sadayana dina pasanggiri biantara bahasa Sunda danget ayeuna anu kusimkuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Girang pangajen manawi teu aya lepatna sateuatan simkuring makalangan dina ngadugikeun biantara ieu bade nepangkeun kanggo simkuring pribadi khususna mung hapunten sateuacanna nepangkeun ieu manawi bade didugikeun ku mangrupi hariring manawi teu aya lepatna hapunten anu kasuhun ka girang pangajen. Rupi hariringna kieu. Es lilin mah di kalapan dibantun ka luragung nepangkeun mah gireng pangajen pamilon sadayana abdi nepangkeun padadang bardantea ti luragung. Eta manawi wasta sareng padupukan simkuring. Dupi simkuring mancen tugas dugi kadanget ayeuna di Korwil Pendidikan Bidik Luragung. Girang pangajen anu kusimkuring dipika hormat para pamilon sadayana. Upami urang nitenan perkawis budaya diantawisna nyaeta perkawis seni anu ditataan ku urang hiji-hiji, aya seni tari, aya seni suara, aya oge seni lukis. Upami urang nitenan perkawis budaya manawi seueur sanis kantenna aya dina widang seni, aya oge dina widang budaya. Dina widang seni seueur rupi-rupina aya widang seni tari, seni suara, oge aya seni lukis. Paminitena seni tari diantawisna aya tari anu asli ti Kabupaten Kuningan nyaeta sapetosna tari buyung, oge aya tari anu mangrupikeun tari cingcowong anu asalna nyaeta ti Desa Luragung Lande. Sasanesna ti seni tari aya oge nyaeta dina widang seni suara seueur rupi-rupina aya seni suara pupuh, aya oge seni suara anu modern sapertosna lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop,
Di atasnya aya oge nyaeta lagu-lagu anu nuansa muslim. Eta manawi dina widang seni suara, salajengna atuh dina widang seni lukis. Seueur lukisan-lukisan tradisional, aya oge lukisan-lukisan anu modern. Tah ieu tina widang seni ieu anu ku urang kalintang kedah dimumule, kedah ditanjirkeun kanggo ngahangkeutkeun pangwangunan anu aya di Kabupaten Kuningan. Eta manawi dina widang seni anu urang kedah dipertahankeun, kedah ditanjirkeun, kedah dipasikeun ka murang-kali urang sadaya salaku generasi penerus. Salajengna nyaeta dina widang budaya. Widang budaya ieu manawi seueur di antawisna. Aya dina bidang pariwisata anu parantos manawi aya di sabudeureun Kabupaten Kuningan. Di antawisna tempat-tempat objek wisata sapertosna Cibulan, Linggarjati, seueur tempat-tempat objek wisata anu sanesna mangga ku urang kedah dipromosikeun utami ka kabupaten-kabupaten anu sanesna, malihan ka provinsi-provinsi anu sanesna, langkung utami deui upaya mudah-mudahan tiasa dugi ka tingkat nasional. Hayu urang ajak, urang promosikeun sarumping ka Kabupaten Kuningan kanggo sumping ka tempat-tempat wisata anu aya di Kabupaten Kuningan. Malihan objek wisata-wisata ayeuna masih nuju dirintis di tiap-tiap pedesaan nyaeta wisata pedesaan. Utamina di daerah Luragung, sumangga desa-desa anu aya di desa Luragung sumangga urang tanjirkeun khususna tempat-tempat wisata ieu kanggo menunjang pembangunan di bidang wisata Kabupaten Kuningan. Anu salajengna nyaeta widang kuliner. Kuliner ieu katuangan, utamina katuangan-katuangan khas daerah sapertos di Kacamatan Luragung seueur katuangan-katuangan khas Luragung anu parantos tiasa maneh manawi malihan kalintang dipikareus dipikaresep utami ku masyarakat anu aya di desa Luragung lande, upamina para pajabat di kabupaten, di provinsi sapertosna Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, pami sumping ka Luragung di antawisna kalintang reueusna katuangan-katuangan anu aya di Kecamatan Luragung, di antawisna anu aya di desa Luragung lande sapertos Golono, Papais Monyong, sareng sanis kantena. Eta manawi wisata di widang kuliner, di bidang katuangan khususna anu aya di Kecamatan Luragung. Manawi simkuring salaku urang Luragung hayu umajak kasadayana khususna di Kecamatan Luragung umna di Kabupaten Kuningan mangga urang sami-sami memule budaya dina widang seni, dina widang bahasa, dina widang katuangan hayu urang sami-sami memule, urang sami tanjerkeun dina ngawangun pangwangunan widang wisata, widang budaya di Kabupaten Kuningan. Manawi sakitu anu tiasa kapihatur biantara dina raraga mieling poe bahasa indung sadunya ti simkuring diskapkeun sakitu tangtosna seueur kaluputan kalepatanana kukituna girang pangajen para pamilon sadayana mugi agung cukup lumur nada jembar hampurana tangtos bilih seueur saur anu kirang kaukur bahasa nu kirang kareka mugi agung cukup lumur nada jembar hampurana. Sakitu kapihatur etang-etang panutup dina ieu biantara manawi di awalan ku simkuring ku hariring bari dipungkas oge ku hariring. Saninten buah saninten saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.